Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Celena, pencinta cerita Sunda dan bidongi Sunda versi Manggina Mara. Sahabat di mana bayi alamatna, kumaha daramang Celena wargi. Pamugi bayi sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina lindungan atau nabi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara kusim kuring siang karya nongi. Rahilap ya, subscribe-na sarang loncengna supados dipencet atau nabi dipijit atau nuhunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena, pencinta cerita Sunda dan bidongi Sunda versi Manggina Mara. Sahabat di mana bayi alamatna kumaha daramang dangati wargi. Pamugi bayi sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara kusim kuring siang kalayan wargi Selena anu nuju ngantos-ngantos salita Sunda dina judul Selibelaan karangan Peliksan beliau bagian ke-38 belum masih nyarioskeun alita Mansur anu mayunan Ratu Siluman denya wargi Selena. Dongeng wargi banyak mangga urang lajengkeun ye carios bagaimana harita Mansur bardenya nak kabur sarip sareng anu sanesna masih di wilayah Kerajaan Siluman. Lajeng lain cerita wilujeng ada mungkin dugikeun kareng senam. Ulang ngajar geuning nyahmun ka aing mun kitu mah moal bisa mun hayang kabur teh. Mun maksa kudu tarung heula ngelawan buta sanegara. Waduh, tapi nah mampu kitu. Aing can kuat ari kudu tarung jeung rakyat buta nu sakitu lobana mah. Mansur ngupat jeroning ati ngarumasakeun yen dirina can mampu. Sabab musuh teh lain saeutik. Pikir mah musuhna teh buta deui. Batu katurug-turug buta siluman. Atuh tang tue beuki berat tapi lamun Mansur hayang ngejat ti eta nagara moal susah keur sadirieun manehna mah. Tapi Mansur embung mentingkeun diri pribadi. Sebab lamun kabur hayang babarengan hayang ngambelaan geus lila cicing di dinya. Kumaha geus kieu Sur? Palang siang urang teh rek dihukum ya. Sari pariwangeun bisi manehna dihukum ku ratu buta. Keun bae anteur heula ka hayangna lah. Urang kudu neangan nolong kerang anu hade pikeun kabur. Sing sabar hiji mangsa bakal bisa. Jawab Mansur tetep gede harapan sabab boga keneh rasa boga keneh cara anu bakal dijalankeun keur ngabelaan sarip sabatur-batur. Barang keur gunem catur kitu jiglag anu limpang duaan. Dua punggawa buta nu gagah jeung sakti mawa kurung sagede leuit rek dipake ngurungan Mansur sabatur-batur. Mansur burung bontong sambat ka Nyai. Sia moal bisa biji lamun geus aya dina kurung ieu. Sabab ieu kurung ngandung rasa rigen nu panasna kabina-bina. Awak sia bakal putung lamun kumaha ngarampai sarigsig. Hiji punggawa bari mukakeun lawang kurung sarta kurungna dibuka hareupeun Mansur. Hayu asup sia bangsa. Cik punggawa nu hiji deui bari ngadeuketan ka Mansur. Tapi Mansur tengah gugu kala molohok kana kurung anu alus rupa tapi matak bahaya. Sur asup moal Sur sarip ngaharewos bari ngadeg-deg. Ulah sababun asup bahaya gede. Tapi kumaha mun si buta maksa cicing ye kurung urang hancurkeun. Sabab lamun urang geus aya di jero hese dibijil. Mun teu dibijilkeun kun boga nama opek atuh buru-buru kumaha ngancurkeunana. Mansur narik napas jero dina hatena ngambat ajian untak jagat teh nya tapi keun ngancurkeun kurung. Oge teu poho nyambat bajemat anu jadi guruna. Sabab kitu ponggawa anu nangtung tukangeun Mansur kakarot bakat wambak.
sebab perintah nanti digugu keat najung awak Mansur tapi barang bek kana tonggung koceak eta Ponggawa teh ngajerit indung sukuna potong dampal sukuna asa tutung blug buta mebitkeun maneh gugulingan bari ngagerem mata keun aduh tulung kakak tulung pokna bari terus gugulingan sukuna kakejet tina awahing ku nyari ulang ngajar Mansur rek ngalawan sia ayo asup asup dirangket sia guai cek Ponggawa buta anu hiji deui bari ngabijirkeun pecut sagede leungeun Sarip mun niban kana awak teh mata kremuk tulang tapi sampai Ponggawa nyepret ku pecutna Mansur ngabelesat luncat hiu geduk dampal sukuna ngajejek dadar buta goak buta teh ngoceak tulang iga asarmuk ambekan eungap jeung panas karasana blug buta meubetkeun maneh gugulingan bari sesegor kawas munding dipencik Sarip jeung baturna nyingkir ngajauhan sieun kabalerang ku nu sakarat ari Mansur metakeun di ilmuna rek ngancurkeun kurung tea hiuk buludu kurung teh ditonjok bulunya aya cahaya matak serap Mansur ge nepikeun ka meungpeun burulu harita kurung nu sakitu gedena teh ancur bubuk jadi sagede-gede tambah geus kitu temang lupa kurung bubuk kurung mancaura kana lemah ngebul bijil hasip lemah panas lir kaduruk mundur cek Mansur bari mari isyarat ka baladna atuh Sarip jeung baturna buru-buru harita malunggur tayan wani deukeut da kumanehna ge karasa hawa di dinya ngadadak panas keur kitu Ratu Buta bijil ti karaton matana bolotot jeung jale erbeureum untuk kakarot nahan amarah beungeut geuneuk lir beusi atabeulem blig 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 leumpang nyamperkeun ka Mansur reg eureun di latar karaton nulak cangkeng bari ngajegang beuteungna nu bentelu jiga hirup kaendagkeun ku ambekan ngahegak kasulung ku nafsu kulang ngajar sia tarek ngalawan Mansur hade koe di layanan hayo di alun-alun montong di dieu sia cek Ratu Buta bari nunjuk ka alun-alun terus manehna nejrag bumi 3 kali kalayang awak ngaibar teh berat ku beuteung sabab ngawatak ilmu waringin sungsang cenah ajian para buta Mansur nyampeurkeun ka Sarip jeung Nuliana manehna geus beuleud hate rek nyobaan heula ngaladenan panangtang Ratu Buta bari neangan pangalaman Rip urang jajal heula nya kasaktian Ratu Buta ieu hayu urang ka alun-alun bring harita limaan ka alun-alun lantaran punten laleumpangna bangun tenang rek lalajo anu ngadu jajaten di perjalanan tepung jeung abrulan rahayat buta nu geus pada nyaho yen Ratu narek tarung jeung Mansur cenah atuh bugu pola majeti jadi gendeng rame kuno rek lalajo harita ka alam manusia ge tembus ari gandeng nama di pagunungan batu kadenge soran ngaguru herujan silantang kuncen polo majeti nu katela Aki Murdasi mani calohok sabab saumur jadi kuncen di dinya karak ayeuna manggihan nu kitu kocapkeun di alam siluman nyatana di negara buta harita teh alun-alun geus dilingkung ku nu lalajo lolobana mah laksa geti Mansur jeung baladna geus nyampak di dinya rek ngayonan panangtang Ratu Buta nu aya ngajajal kasakten Mansur Ratu Buta ngajereng di tengah alun-alun ngadagoan datangna musuh sedengkeun Mansur harita mapatahan heula ka baladna kade mun kuring kasoran ulah kabur sararea kudu tetep cicing di dieu ngarah teu papisah jeung kuring oge ulah kaget lamun aya kajadian-kajadian nu teu asup akal sebab ieu teh alam siluman ieu teh tangtuna ge moal kahontal kabeh ku akal manusia pek lalaju sing tenget kuring rek maju perang ieu kitu ceuk Mansur ka baladna nam didoakeun pisan ku kuring Sur sing aya dina kaunggulan ulah nepikeun ka eleh ku siluman buta nya muga-muga we atuh Mansur singkil terus leumpang muru ka tengah alun-alun ger lalaju surak meninga guru amal-amalan atoh nempo Mansur anu maju ka pakalangan sabab biji ciri yen tarung arek dimimitian. Hei Mansur, hiap gerak ka dieu sing deukeut. Urang adu ilmu jeung kaula, mana nu bakal unggul hasia atawa kaula.
Cek Ratu Buta bari nepak dadana suku ngajegang dengan kencan ulak sangkeng. Mansur teu ngomong maneh nama sang kuda-kuda dina hatena ngawatak aji runtag jagatea anu tadi dipake ngancurkeun kurung ayeuna rek dipake ngancurkeun bogana. Jeung Mansur luncat jiga simeut sukuna geus saya garek ngajejek dada musuh. Tapi Ratu Buta teu bodoh nempo musuh kitu teh sakilat ngepretkeun ramona beledageun kana awak Mansur atuh mani macareng awak Mansur teh. Gubrag niban lemah jauna ti Buta kira-kira 8 tumbak. Gerah hayat Buta surak mani keprok. Ari salib jeung baturna colohok bali Ratu jajantung. Ulang ngajar. Kuatan si Buta terong deui. Ceuk Mansur bari tuluy hudang deui. Karek ge masang kuda-kuda Ratu Buta ngagunakeun aji sapu jagat. Dambal suku katuhun jerak bumi blug blig 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 celeng awak Mansur ka jomantara. Kacelengkeun jauh pisan. Koleang Mansur nyerorot ka handap, munu kitu-kitu wae mah kudu geus kalengar kapaehan. Tapi Mansur mah teu kitu datang kana lemah teh langsung masang kuda-kuda bari ngawatak aji puntang jagatnya. Sukuna rapat kana bumi pageuh jiga aya anu maku. Hayo maju setan sia. Ceuk Mansur nangtang bari tatan-tatan. Mun Buta nyerang rek dibebeutkeun sakalian. Atau bubuhe sakadang Buta teh asa diheureuikeun. Era ditangtang ku manusia sakadelitik. Jolad-jolad Ratu Buta ngalengkah ngadiketan ka Mansur. Ragamang leungeunna rek ngarau awak Mansur. Tapi barang dijungjungkeun pageuh di Gunung Batu. Pugoe Ratu teh heraneun sabab aya manusia anu berat ngaliwatan gunung. Kulang ajar sia. Ngajak ngesang ka aing. Rasakeun sia Mansur. Kitu ceuk Ratu Buta nenjrak di bumi leuwih tarik ngagunakeun sapu jagat, tapi Mansur tetep tagen. Awakna teh usik-usik acan sapu jagat ti Ratu Buta teu teurak. Jadah teh sia. Nyaan sia ngahina ka aing. Ratu Buta kukululingan juga bingung. Akhirna kep awak Mansur ditewakli, dicekel salila-lila bari ngagunakeun ilmu Batara Genina. Dampaleungeun Buta teh ngadadak panas ngaduruk awak Mansur, tapi Mansur teh elegeleng. Manehna teh ngambat ajian Buddha Sagara perbawana tiis pikeun ngalawan geni. Cep awak Mansur tiis seunu ti Buta teh teurak. Malah mah panas na malika nu bogana guak sakadang Buta teh ngoceak. Terus sarita gegereman jiga ucing kapanasan leungeunna dikepret-kepreteun. Waduh panas. Pokna bari terus sarita ngaletakan leungeunna. Cep karasa tiis deui sajungjungan Ratu Buta teh molotot ka Mansur jiga nu bingung kupilampaheun. Hei Buta setan, hei maju deui sia nyama gagasaki. Ceuk Mansur nangtang deui, bari tetep harita teh tagen muntangan jagat. Montong waka suka bunga sia. Aing can ngaku eleh. Dan dikira ilmu aing geus beak acan deuleu. Loba keneh sia. Kitu ceuk Ratu Buta. Bari terus ngawejang ajian ider buana teh awakna ngagedean nepikeun ka segede gunung. Alun-alun ge karungkup geblik dampal suku Buta nincak Mansur. Besek awak Mansur mebes kana lemah. Cakakak Ratu Buta seuri maningagak-gak. Sorana tarik handaruan di gelap menyambat gunung. Atuh bugus salib jeung baturna maningajenghok kabeh nongeng bari nengkup celik. Kitu dila hayat Buta loba nu pating koloyong celina katorekan ngadenge Sri Ratuna teh. Sang geus Mansur mebes kana lemah, Ratu Buta ngalutikan deui balik di kana wujud tadi, tapi mata kaget. Mansur nu disangka geus pejet ngahiji jeung taneuh, nyurungkuy bijil deui bumi teu daek narima. Sarta teu daekeun ngarusak kana raga Mansur. Celeng Mansur luncat kana beungit Buta, kecrot nyiduhan, kocek Buta kokowowongan sabab matana panas jeung peurih keuna ku cidu. Geblug sakadang Buta mebetkeun maneh. Gugulitikan di alun-alun bari teu eureun kokoceakan nyebut panas jeung nyeri, aduh-aduhan jiga Buta nyeri huntu. Pek rasakeun sia. Beurah naga
baruna manjing kana mata sia. Cek Mansur bari terus ngadegetan maksudna rek nyabut bulu bitis buta, tapi harita buta keur ngamuk atuh Mansur kajejeg nepi ka meceleng gublag gareupeun Sarip korejat nangtun deui. Aduh, kade sing waspada sur, ratu buta teh gagah geuningan. Cek Sarip bari ngaleper jajantungna teh waleh ratu sieun Mansur kasoran. Nyager kitu ratu buta hudang ngalaunan, gek giuk ngajegang bari ngahegak bakat tu capek. Beteuna nambuyak bari namru, matana molotot ka Mansur nu geus taki-taki direk narajang ka musuh. Hei urang manusia, montong boga rasa unggul, sabab aing anu kawasa di ieu nagara. Ulah ka suka bunga sia. Sakedeung di sia bakal dipanjara deui ku aing. Kitu ceuk ratu buta terus nyabut jukut 7 lamar, ditiup ka luhur. Gerung aya angin ngaguruhan daruan di barung ke soranu saya. Tegung Sri Lalit aya lancah manis gede-gede lomari ngabri ngurilingan alun-alun. Bari lempang teh lancah nu sakitu gedena ngabijirkeun ramat mager alun-alun. Ugubay Mansur bingung nah kumaha ngalawanan lancah nu sakitu lobana. Red kakencaret kakatuhu terus tangga. Alun-alun jadi pinuh ku ramat lancah. Mansur jeung baladna teu bisa ngejat. Cila karib, urang ditingker kuramat lancah ya. Pegat-pegat kena atuh sur, urang cobaan atuh. Mansur ngawatak ajian luntak jagat teh keur ngancurkeun ramat lancah. Hiuk aya sinar bodas nu nyebrotkan ramat lancah. Seak-seak ramat kaduruk tapi teu aya gunana. Sabab lancah lain hiji tapi aya rebuna. Atuh di ditu kaduruk di dieu geus buni deui, tungtungna Mansur capek beak tanaga. Ari ramat beki kanal nu akhirna Mansur jeung baturna kabulan ku ramat teu bisa usik-usik acan. Gerah hayat buta surak dibarung ku kaprok jeung pating saruit sagala. Ratu buta ngagak-gak seuri bunga haritanam pemusuhna nu teu bisa walakaya. Gero ratu buta teh nyalukan ka Ponggawa tarojol 10 urang rek nangkap Mansur jeung baturna. Nya harita keneh hati. Mansur teh dipangku ku Ponggawa buta dibawa di kana panjara besi. Kitu di Sarip jeung liana kabeh dibawa ka jero panjara. Urang nagara buta surak muji ka ratuna nu memang gagah sakti leut sarerea balik ka imahna masing-masing. Kocapkeun di jero panjara harita teh Mansur jeung baturna Dariuk bari ngahuleng. Bingung ku pilampaheun. Sabab tarekah teu hasil kala kamatak capek jeung nyeri awak. Menang sabaraha jongjongan kabeh taya nu nyarita ukur ngalamun mikiran nasib. Mansur lebih nyeri hatena sabab watir ka babaturanana nu can hasil libelaan lila-lila pok nyarita. Rip kitu deui kana sajena. Urang teh ari ngajalankeun tarekah manggeus. Ngan ku Allah can diijabah. Tayuna urang ngajalankeun di tarekah sajen. Suganane aya manfaatna. Tadi mengajalankeun sifatna lahiriah, ngajajal kekuatan lahir urang salaku manusia. Taina urang ngagunakeun batinnya, urang mentang ka Allah, urang make jalan lemes, sok Dariuk sing bener, kabehnya hareup ka ditu. Ceuk Mansur bari nunjuk ka palebah karaton. Kuring mah kumaha maneh we sur, ayu urang jalankeun babarengan suganan aya hasilna. Tapi naon nu rek dipilampah teh? Urang muji ka Allah serta urang menta ka Allah. Sarip jeung nu sejenna kudu maca subhanallah la ilaha illa anta jeung tekadkeun dina hate yen Allah teh maha suci sarta henteu aya pangeran anu wajib disembah anging Allah. Ari kuring rek maca surat Yasin ieu sok jalankeun ku sarerea bari pasrahkan kawasa. Hayu atuh urang jalankeun babarengan. Atuh geus kitu mah parak ngajalankeun papata Mansur nu opatan zikir ka Allah. Muji kalayan ikhlas jeung kinuh ku pangharapan. Ari Mansur maca surat Yasin nu kabeneran geus apal pisan. Atuh teu loba omong waktu nu geus seureut teh dipake muji ka Allah. Harepan geus ampir pareum ngagedur deui. Hatena pinuh ku kapercayaan yen Allah Maha Suci, Maha Kawasa, Maha Welas jeung Maha Asih. Kocapkeun di karaton Ratu Buta harita teh para pangagung nagara diondang kabeh, para punggawa taya nu tinggal.
kabeh hempak merbayaksa sabab diangkir ku ratu, kayan mani jempling sabab daya anu wani miheulaan nyarita. Lamun ratu nacan ngomong, "Hei para ponggawa sakabeh, kiwari urang kadatangan ku jimba Nusa nu ngaran Mansur anu geus ngarusak ka balad urang. Tapi ku kagagahan kaula eta mangkaluk bisa ditalukeun sarta ayeuna aya di jero panjara. Tak kulantaran kitu kaula menta ka sarerea sangkan waspada gulang-gulang anu tugas jaga tambahan. Lawang saketeng ulah dikosongkeun nu jaga ku dilobaannya. Bisi si Mansur kabur. Satuluyna tilu poe di si Sarip sabatul-batul urang gawekeun. Sasak nu geus rusak omean ditincakanana gunakeun si Sarip jeung baladna. Tah kitu putusan kaula sarerea kudu tunduk kana parentah kaula." Sakabeh nu hadir nyembah sarta pada ngandalkeun kasanggupna rek ngaula ka ratu. Tapi barang kerjong jon berbayaksa dumadakan sang ratu ti juralit harita. Beungeutna boborot getih. Barinya antaki, "Aduh, tobat! Ieu aya naon halah? Sirah kaula ngadadak lieur. Bumi alam bengdek aduh, makuta hancur." Cek sang ratu bari cengkat gek giuk di dina kursi. Para punggawa colohok dengar di kana eta kejadian. Atuh inten anu tadi dipake naretes makuta teh awur-awuran kamana meni pating gorolong kanu jauh. "Hei Patih, coba pariksa di luar aya naon Patih." Cek ratu bari nunjuk kaluarin karaton. Sang Patih buru-buru nyembah terus kaluar rek nempo kaayaan. Tapi barang celek nincak lemah, juralit gemut alita awakna kawas aya nu mebeutkeun bani ngageblug lir nangka asap. Guak Patih ngecea kokosodan bari kekajet puguwai para punggawa gempeur teu karasa diparentah budal kaluar arek nulungan Patih. Punten wargi teu karana diparentah budal kaluar arek nulungan Patih. Malah mah sang ratu oge nuturkeun ngagegag bari nyakelan sirah anu lieureun. Can ge ngomong koceak di kaler jerit ti kidul burulu wawangunan runtuh seor angin topan datang ngaguruhir hujan silantang. Jagat asa eundir wawangunan runtuh hateupna pating kalayang di bawah ku angin. Heab aya hawa panas ka karaton, para punggawa pating gurinjal ke sangoprot sagunjur awak. Kulitna tutung jiga kaduruk pugu wae ratu buta samar polah jeung samarampa. Kurang ngajar. Ieu teh aya naon ieu? Hei punggawa, coba teang ka tapal wates. Bisi aya musuh anu nyerang buru-buru. Unjuk subangga Gusti. Punggawa alita nyembah leos indit rek neang musuh ka tapal wates. Tapi karek genepi ka jalan, soloyong awakna sesoloyongan cedak nengar pilar sisi jalan. Tarang buncunur sirahna lieur. Jari jegurang ti bebeut terus gegerungan bari humarurung. Kayan bikin ribut lantaran hayat buta budal ti imahna kabeh pating koceak. Lantaran hawa di eta nagara jadi panas nyongkam kaya anu kuatin. Malah mapating golepak kapaehan aya genu lumpatan mapai-mapai jalan joprak diadu jeung baturna berurubuh ngajoprak patunjang-tunjang. Ratu buta bingung manena kalayang koloyong di karaton punggawana tayanu cicing. Mating koloyong pating jari jeug aya nu sidi teungar aya genu nubruk bilik batu nepikeun ka jantawor. "Ba amu aya naon deui? Nah si Mansur kitu." "Wah, moal asal ditangtu si Mansur mawa sangar ka nagara." "Hei punggawa bijilkeun. Bijilkeun si Mansur. Bawa ke dia gancang punggawa." Kitu cek ratu buta marentah bari gogorowokan kawasan edan adu punggawa teh harita beuki gemper bae. Sieun ku ratu jeung sieun ku kaayaan nu matakeun. Tapi teu wani baha ari kana parentahna buru-buru indit rek nepungan Mansur. Aneh nu rek ka Mansur mah teu kaki di jalan teh lancar teh sasoloyongan kawasan sejen. Atuh teu lagi geus nepi ka nu dijugjug. Kalau terak mukakeun kunci brai panto panjara muka. "Hei Mansur,
bane disaun ku Kangjeng Ratu kudu ngadeus ayeuna pisan sejen tetep cicing di panjara. Cek Ponggawa buta bari mureleng ka Mansur nu harita keur jongjon ngaji jep Mansur jempet terus nuteup ka Ponggawa buta. Rek naon nyalukan kami mah geus betah di dieu. Andika disaur ku ratu kudu ngagubuk bisi Bandung. Paduli teuing lain ratu aing ieu. Mun manehna butuh masih datang ka dieu. Kami geus cukup sabar tapi kami moal talu ka ratu sia. Cek Mansur setengah hadoja nah ratu buta teh daek nyampeurkeun atawa moal. Boge Ponggawa teriwaseun cul panto leos indit rek nepikeun omongan Mansur ka ratuna. Nya sang bisna pika karaton masih Ponggawa teh ngalaporkeun sakabeh omongan Mansur. Oge naon-naon anu keur dipigawe ku Mansur dibejakeun. Puguh bae sang ratu manika karot bakat ku ambek tapi beungeutna pias jiga nu manggih kariwas. Kula ngajar tetela ieu pagawean si Mansur. Lamun diantep matak bala iki nagara aing bisa ajur. Keun aing rek ngelethan maneh rek nyampeurkeun ka si Mansur. Hayu siana milu deui Ponggawa. Kitu ceuk ratu buta bari nangtung katara bangun geregeteun. Unjuk sumangga cijang ngiringan kaulanun. Ceuk Ponggawa beral duana lalumpang dua buta pating jali gerah rek nepungan ka Mansur sabatur-batur. Jadi perjalanan mengira hayat buta nu pating koceak malah main nu geus ngajoprak teu isik-isik teu kuateun ku hawa panas meureun. Anu datangna di paleba panjara teh kusirina ratu nepi ka panjara ngung nyarita. Hei Mansur, eureunnan sakabeh pagawean maneh. Itulah hayat kami rusakkeun bae hutang si Sarip henteu kudu dibayar. Lunas nepikeun ka dieu. Maneh rek dipulangkeun di kalaman Nusa. Sabab aya di dieu ge matak sangar ka nagara. Hayu geura bijil ti panjara. Maneh rek dijajatkeun bari ka alaman Nusa. Itu cenah putusan sang ratu. Lamun kuring betah di dieu kumaha? Ceuk Mansur ngadoja. Ulah. Lain pitempateun anjeun di dieu mah. Leuwih hade geura mulang ka lembur geura bari ka alaman Nusa. Keun urusan hutang si Saripah teu kudu dipikiran, anggap lunas. Kuring rek bali ka alaman Nusa tapi hayang bareng jeung batur kuring nu aya di dieu. Sabab ieu teh kabeh ge dulur kuring. Lamun teu diidinan bareng kapaksa pagawean kuring moal dieureunkeun. Sabab ieu pagawean kuring anu matuh ieu. Ceuk Mansur bari terus maca di Yasin puguh wae sang ratu teh mani meureun deui nyocokan ceuli. Sabab asa ngadenge gelap nu pating jelebet kana ceulina. Hop. Eureun Mansur. Kahayang maneh diidinan ku kami. Asal kudu buru-buru nyingkah di ieu nagara. Hei Ponggawa, bijilkeun ieu tawanan sina balik ka nagarana. Ceuk ratu buta bari tunjuk. Unjuk sumangga Gusti. Ponggawa nyembah terus ngagiringkeun Mansur sabatur-batur. Dikaluarkeun di panjara, barang kaluar di panjara, reup kaayaan jadi poek Mansur jeung baturna teu nempona naon. Jep jempling taya sora nu kadenge. Mansur cerituyun jeung baturna terus limpang bari di daramba. Tapi akhirna maka paksa cicing sabab nu ditincak teh karasa beuki lamping bae bisi ragrag kana jurang. Eureun kabeh dihareup aya jurang. Ceuk Mansur, aya di mana atuh urang teh Sur? Namana poek-poek teuing ge teh. Saripnanya bari gek diuk napasna mending ngahegak. Sada aya nu pating jelegur geuning, ceuk Tarji. Sada omak laut eta mah, ceuk Aban. Bener eta teh sora omak laut. Tangtu sagara kidul. Jigana bae ayeuna teh peuting ngan kaparengan keur angkep. Jadi poekna teh katulungan. Geunsing sabare urang ngadaguan beurang di dieu. Ceuk Mansur hatena bunga sabab manehna geus bisa ngarasakeun yen harita geus aya di alam manusia, alam nyata di dunia. Na aya di mana atuh urang teh Sur di nagara buta keneh lain jiga nama lain sabab beda hawana ieu. Ya aya angin seger datangna ti darat ka laut tuh. Digirang teh laut kidul ngampar. Jadi urang teh di hiji pulo ieu
Muga-muga we teu jauh ting ti Pulau Jawa. Ceuk Mansur nunjuk ka girang tapi dekat tempoun ku baturna mah da pugu poek mani meredong. Bawa di Pulau Majeti sur kuring apal kana batu nu ditincak da kieu rada kasap. Ceuk Sari peras inget kana zaman geus kaliwat basa manehna mimiti nincak ka Pulau Majeti jeung kuncen. Jiga namanya ya. Tapi kieu pikeun ngabuktikeunana kudu ngadaguan beurang. Bisa nama cari cing di dia ngadaguan caang. Jep sarelea jempe masing-masing pikiranana kumala yang kan jauh nyawang pengalaman lugis kasorang. Harita sora ombak laut beki atra, pating saleor jeung pating jelegur, angin beki tarik nebak kana awak. Beuting ngarayap bekinya dek kajanari akhirna berasat cahaya fajar bijil tewetan. Berai-berai kayaan jadi caang atau nulimaan temani atokeun meh bareng ngucap syukur alhamdulillah. Hayu urang ngerieuh deui turun. Kade sing hati-hati urang muru sisi laut teh. Urang salat subuh sugan teu kaburu bijil panon poek. Ceuk Mansur bari terus limpang ti heula, ayeuna mah teu paur teuing. Sabab batu teh kaciri ayeuna memang lamping meninang tawing tapi aya keneh keur kekembingan. Nya ti Gunung Batu ka laut teh jiga deukeut tapi tetela di sorang Madila. Da pugu leumpang na maningarayap sieun ti guling kalebah. Kajabati kitu suku karasa lileus beuteung lapar hayang dahar. Atuh harita teh anjog ka sisi basisir panon poe geus luhur cahayana nyebrot nyangan ombak laut nu pating jungkiring. Mansur jeung baturna harita dariuk di sisi kikisik netep ombak anu taya leureuna. Rip, urang teh geus aya di alam manusia ieu, nincak alam nu nyata. Tetela tadi mah di alam siluman, cicing di negara buta hejo. Cik tegunaha bener ieu teh Pulau Majeti. Sabab kuring ge kungsi nincak ka basisir ieu sarta kungsi ngambah laut maju ngulon. Ceuk Mansur inget kana mangsa diisingkeun ku jin mata sewu teh. Kuring apal kene sur, ieu teh memang bener Pulau Majeti. Malama jalan ieu teh kungsi disorang ku kuring. Tuh, di ditu aya imah Ki Murdasim, kuncen pamunjungan ka siluman buta hejo. Ceuk Sari bari nunjuk manehna apal pisan ka eta tempat. Syukur mun kitu mah. Artina urang sarelea geus ngayakinkeun yen ayeuna aya di alam manusia. Geus kaluar di alam siluman. Taina kuring rek nanya geus sabaraha poe aya di alam siluman. Ceuk Mansur hayang nyaho kana perasaan utas di alam siluman. Asa nama moal leuwih ti saminggu ieu teh. Jawab Darji. Kuring mah asa karak 3 poe ieu teh. Jawab Aban. Kuring ge anyar keneh, paling ge 5 poe. Ceuk Darja. Mun ceuk perasaan kuring geus saminggu ieu teh sur, ceuk Sari. Mun kitu mah canila di alam siluman teh nya. Tapi naha bener kitu. Urang akur kenela jeung narasaan urang lembur. Ieu ayeuna mah urang barali karunya kan di lembur ngadaguan. Nya hayu da kuring ge geus sayang balik ka Jati Putri. Geus kitu mah beralimaan barali kerek ngajugjug ka Jati Putri, jalan nu dipake ngahaja mapai basisir ngarah teh setting. Ayeuna slogan ulo batang kalapa kulimaan penenu limaan harita eureun harita. Sur urang teh kudu nyorang laut ya kumaha carana ieu? Da eueuh parahu. Sarip bingungeun. Bacakal-cakal jeung kuring omat ulah aya nu lesotnya. Ceuk Mansur bari terus nyakalengeun Sarip sarelea di cakalan. Yuk, urang limpang kana cai, muga-muga we Allah ngaijabah kana doa urang sarelea. Ceuk Mansur manehna nyambat cai sagara menta dijajabkeun ka basisir Pulau Jawa. Ani ombak laut nu tadina motah teh ngadadak jadi leler, Mansur nincak cai laut teu ngalalep. Tapi ngangkang kawas dina papan, kitu deui anu nyakal ka manehna kabeh teu tilalep. Pugu bae Sarip jeung baturna heraneun sarta dina hatena muji kana kasakten Mansur nu teu tela luhur elmu jeung marati. Nya akhirna Mansur jeung baladna terepi ka basisir Pulau Jawa. Kalacat unggah ka darat surungkuy ombak datang, seor jurur diadu jeung baturna. Mansur jeung baturna geus salamat mah ombak teh motah deui. Yu ayeuna urang balik. Urang ngajugjug ka Jati Putri.
muga-muga we kolot-kolot jeung dulur-dulur urang masih kene ingat ka urang sararea sabab urang macan maut masih kene aya di alam dunya ngan salah nyasab ka alam siluman. Cek Mansur harita bari terus lempang dituturkeun ku baturna. Kabeh nurut kana naon-naon nu diucapkeun ku Mansur. Saja jalan galecok ngobrol nyaritakeun pangalaman sewang-sewangan. Cag urang tunda heula lampahna Mansur sabatur-batur, ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun Bi Ucih jeung Aisyah nu aya di Jati Putri. Harita teh isuk-isuk kira-kira wanci sakencar hayam. Aisyah jeung Bi Ucih geus digarawe sakumaha biasana. Tapi sanggis panon pai luhur Aisyah ngarasa heran lantaran Mansur can aya bijil ti imahna atuh terus nyamperkeun ka Bi Ucih nu keur meresan daun. Bi, ari Mansur geus kaluar ti imah. Idu ka Nyai bibi ge can ningali di kamar keneh meureun. Jung teh heula bobo ka sarean teu salat subuh meureun. Ina bet kabal teuing atuh sare teh. Cek Aisyah terus meruka kamar paranti tirakat. Brai panto dibuka kasampak teh nempo Mansur ngagoler tempes-empes. Gigireunana aya peti di si Asiwung jeung Boe. Pugawai Aisyah meningarum puyuk lilis lir anu dipukul Bayu. Ya Allah, Kang Mansur kunaon Kang? Aisyah ngarangkulan Mansur anu ngagoler dina sama. Geus teu usik-usik acan. Antuna Aisyah ngaguk-guk ceurik bari ngagulang ngaper layon. Atuh buku Bi Ucih mani rewaseun buru-buru nyampurkeun ka kamar terus abus bari tuturubun. Nya barang breh teh nempon ngagugulung mayit. Buku wae rewas lain dikieuna. Guak Bi Ucih bangot ceak nyambat anakna. Mansur, anak emak kunaon anak ing. Cek Bi Ucih midang dam hujan cimata. Kocapkeun nu digarawe kabeh pating laringeuh reuwas ngadengen nu ceurik. Aturia balita nyalamkeurkeun bus ka kamar kabeh colohok sabab nempo Mansur nu geus jadi layon. Barudak tulungan, ieu kumaha bet jadi kieu, dulungan maneh bet maot. Cek Bi Ucih bari ngarelet kanu ngaronom sarelea gempeur teh nyaho kana naon-naon nu kudu dipigawe. Nyager kitu anu pupuntenan tapi eueuh nu malire sema maksa ka jero soreng Mang Kohar jeung Mang Kandi. Sarta nyalampeukeun ka imah sabab kaget ngadengen ribut-ribut di jero kamar. Ai, ieu teh aya naon ieu teh. Mang Kohar seseldek asup ka kamar barang gok ngahuleng nempo mayit mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bet maot. Mang Kohar jiga nu linglung gek diuk sajongjongan teu ngomong ngan Mang Kandi nu teger tepok nyarita. Geus ulah diceng-cerikan deui. Ulah diceng-cerikan teuing. Yuk, urang pindahkeun ka tengah imah. Barudak. Waktosna wargi selena ti nyekapan. Lumina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kirik Sati Sendang bagian ke-38. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kebingahan. Insyaallah atuh salibelaan bagian anu ka-40 dinten enjing dina waktos sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang damkeun deui. Manina marang aturkeun nuhun keprasanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.